Aisyah nempon naon poe. Mang alus saya tempokeun. Aduh joget anjing bisa anjing menggelor aja. Aduh udah. Mang bisa teh joget kos kieu. Kecil atuh sok buru atuh turutan. Asli ya aing tuh peragakeun deui ya. Heeh. Oke. Mani ngali contohna heula aya. Kos kieu mah bari atuh kitu mah. Tuh tinggal ipu euy. Tuh. Kolot kan balik Bos. Senam bos. senam bos nyaho Oh bos senam bos. ini senam kikil teh nyahoan pan aya mah senam masa kini tuh TikTok ya TikTokannya Tuh bos sama diajar joget TikTok di mobil. Bos. kolot TikTok mah yang gitu mah Beda bos. maunya kieu ya Ayang mengikuti zaman tadi nama. aya unyil juga si unyil ya TikTok mah kieu ya Kumaha bos. Bos urang yuk sok bos. tekan itu tak kita Sok yuk. Sok coba bos, saya ningali bos. Bos Eling bos. Eling bos. Bos. Lain bos kan menggelor aja tuh kayak apa aduh tarian. awal Aduh hai gitu ya aduh. Eling bos enggak sekalian bos Bisaan gitu joget TikTok gitu. Di mana tuh teh bisa joget gitu? Uish, jelas atuh. Urang mah member GRI atuh ang. Bos di bos. Bos di bos. Di bos. Kalem nyantai bos. Lain bos, kieu itunya rek nanya hari GRI itu naon sih? GRI teh singkatan tina Garuda Rantau Indonesia. Wih, mantap eta. Nyeta eta teh grup jeung kumpulan orang Indonesia anu di luar negeri anu aktif main TikTok. Jadi grup teh bisa silaturahmi orang jeung Indonesia anu jararau. Lain ngomong-ngomong bos, emang bos pernah ke luar negeri? Oh, pernah emang. Orang tahun kemarin di luar negeri. Wih, mantap bos urang. Kowe naon bos di ditu? Kosipa. Serius orang. Lu tukang lagihan duit ke masyarakat gitu. Heeh. Ya eta artis ini di Jepang eta. Saha eta? Di Kosipa eta baru duit teh. Oh, urang. puy. Bos Sangka bos urang puy. Mantap. Ada we orang sebalik ka dieu. Jadi nganggur kieu tuh duit teh. Lama orang atuh kaya raya, Bos. Grup GRI teh naon manfaatna? Terus ai pengurusna aya teh teh. Jadi manfaatna mah kieu, puy. Heeh. Enak orang gawe di luar negeri yo. Ya. Pasti kan kangen kak orang Indonesia, jauh Indonesia, bosen lah di luar negeri gawe we. Tah di DT secara anak keur silaturahmi. Yang perantau kami seluruh Indonesia teh nu aktif main TikTok. Seluruh Indonesia. Heeh. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, anu di luar negeri jarang Mantap, GRI eta. Nah, Pengurusna saha, Bos? pengurus nalin. Nah, bisi mener kasup, ieu pengurus nanya ya. Pengurus nate ramah seru di grup teh euy. Founder nate Bunda Cimol, Wih, ownerna Mak Fitri, Anjir. CEO ownerna Mami Erna, Wis. leaderna Papi Hijal. Ieu pangbagorna, ya pangbagorna yang pamit. Kita ada lagi balager. eta teh pengurusna. Iya ya kene CEO leaderna Miss Nopi, adminna Queen Ayu jeung Ratu Jahra. Inti nama selamat dan sukses selalu untuk Garuda Rantau Indonesia. Bos. Ciga nuker iklan. Oh, poho aing saking terbawa ieu suasana euy. Orang gabungnya, gabungnya. Oke. Ngopi. Ngopi atuh bos, tah dahaga itu. Kering ya kering. Ngawaran deui atuh aing mah. Oh, atuh bosnya. Pansel. Aneh ngawaran apa? Ngopi atuh. Ngopi atuh. Bilang juga. Nah, gawe. Baik, tungguan teh saung tah. Wih. Ya, sebenernya kita mau nongkrong deh ya. Mending kena orang di warung. Ada di mah jauh ke warung guys. Oh benar.
Nah, mendingan orang bagikan duitnya di jalan ah. Ayo bro. Ayo bro. Gaskeun. Bos lah. Hiji kedua apa dua kiloan? Hiji sewa kuy. Oh, atuh. Anak buat. Boros bisa. Sun boy. Woi, pesan boy. Boy. Hiji, dua, tilu. Sun hiji we. Bos. Mang. Lah, pan dibayar ayeuna mah. Pan meuli meureun ayeuna mah. Meuli anu mah buru. Urusan mana? Urusan naon anjing. Punten. Pak, Punten. Bi, kopi tilu. terus Rokokna tilu bungkus. meuli pada nganjuk. Meuli atuh. Ah, temenan. Nganjuk kurang kita ngambek coba nganjuk we hayo. Meuli, woi, meuli. Pan aya bos urang meureun itu tuh. Tuh, daguan. Ang, ya, nah kopi teh geus kican. Can bieu tisu. Can, asli lah, can. Kikian atuh. Kamu rugi kan? Orang mah dahar kopi teh. Lapar bos, dibacan hayang can ngopi di isu. Kikian curang. Nah, gigi ada mah sebel meureuna. Baca poe aduh, lila teuing nya. Nah, coba. Heeh. Buat. Dilulin. Ayo rokok tah. Awas yang nganjuk. Wah, atuh pan aya bos kurang meureun. Aku kamar bejakeun mun nganjuk sia maka. Heeh. Bos. Banyak. Ayo mana hidung. Hitam kurang, Bro. Yo, bos, tah jeung Siapa rokokna. naon mah tinggi lu bungkus, sebungkus ewang mah. Oh, atuh. Eh kemana bos? Saya hidung itu ya. Oh, ini teh. Ah, ini teh kopi. Orang mau hidung kan? Tadi atuh bos jeung urang kopina. Ayo mah enak mah, ayo mah batuin. Mantap tuh. Mantap. Kan itu begini kalian. Itu dewa berdua. Wah, mewan. Hei, Alang, atau mau duitnya di mana? rezeki anak soleh ya tuh, Mang. Tadi menang mau kowe. Kamu obong. Isi. Budak kampung rawa mah ya, Mang. Rapok gitu, Mang. Ada di mana tuh duitnya? Kepo alang mah. Ah, nya teh mang ya ngopi pendau jeung lah. Kulaleur bangko itu. Laleuran euy. Sombong. Iya. Yang sakit gini sombong. Wih, wah. Bos, ingin bayar kopi teh jeung Woi, mana yang bisa we tadi tinggal di sana teh bos percaya ka bos urang. Nah, lain gitu mah jong-jongan ya mah bos. Atuh aja duitnya, tenang. Siapa? Bae lah bos. Saya kena heula nih Siapa? Mana tuh bos? Non bos. Kan kaing ieu mah bahaya boy. Oh ieu mah euy. Gimana tinggi dinya atuh ngeunjit. Itu dah ini. Aing Urang boy. itu aja. Gawat boy mah boy. Terus dia kopi kumaha, terus ieu rokok kumaha. Kan tadi dijemput aing jogetnya. Lah orang ingat kan, tadi orang pas joget jika nama murah euy. Bener. Asli eta bener. Soalnya tadi pas orang yang itu baru arahnya ke dia nya. Heeh, baru aja duit. Terus dia ngebedain ini. Iya ya. Peangan baru yakin aing 100% baru dapat mah. Boy main daguan di dinya. Woi, daguan di dia boy. Daguan kopi can dibayar daguan di. Udah ieu kumaha ieu bayareun. Banyak kurang awas. Di kering. Woi, daguan. Okray. But we can do it sometime.
Dia kuas dia. Yang lain ngajar TikTok TikTok mah. Action. Ini aing kopi aing. Anak boy. Oh, iya Mang. Aing. Sorry. Baru daftar. Yang Adam Sari cenah Oma. Ada Sari cenah.